Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Koncara si Bango Edan jeung Gutawa si Badak Galak carengkat ngantung baripada semengir nahan kanyeri. Harita Gutawa nu tadina pangheulana maju tarung jeung gampang hudang amarah, dina sorana anu ngosom harita terus nyarita. Uring de rumasa ere jajaten jaka sinangling. Rumasa uring de. Tapi ulah tapikeun ka diwinasanya, kuring teh boga anak pamajikan, bisa hayang apa pamajikan kuring teh ani. Wae mah di sekel wa manglid kitu tanya. Bisi we dek ulin ka ditu tah. Nya mabileuk lah. Abah Wahyu calakina ani nganina dunia persilatan mah Abah Wahyu Gutawa si Badak Galak kitu tanya. Japukan nama disagedengan boga anak pamajikan teh. Betah kene nyerang kahirupan jaka sinangling. Kuring teu kabaratan nepungkeun jaka sinangling jeung dudungan mangateh teuing. Koncara saukur ungeuk nanakeun satuju kana caitana Gutawa si Badak Galak. Geus kitu mah harita tiluanana terus ini tinggalkeun eta patempatan. Barang geus tepi ka tempat nu dituju, harita jaka sinangling dibawa asup ka jero imah. Saterusna diwanohkeun ka dudunganana. Jaka sinangling harita jadi malangek jeung kerung. Sabab Sugarma anu ceuk katerangan ti Mbah Badra Layang mah jago ngora. Ieu mah tetela jago kolot. Koncara anu ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu karandapan. Pangna gagal ngalaksanakeun parentah dudungan sabab jaka sinangling ngabela nulungannya Eka. Geus karasa cukup mereka teranganana harita koncara mungkas caitanana. Jadi kitu dah ki. Anu macakeun jaka sinangling datang ka dieu teh kitu ki. Ki Sugarba sanajan ngarasa tugeunah hate. Jeung kasinggung ku tindakan jaka sinangling. Tapi teu ngatarakeun maneh. Harita sikep jeung caritanana tetap tenang betus nyarita. Dewek jago kolot di lemur jaka sinangling. Malah lemur anu sejeng ge geus nyarahueun kanu ngaran Ki Sugarba. Nu jadi panasaran dewek mah naon sababna ayang panggih jeung dewek. Malah ceuk si koncara mah geus lira neneangan dewek. Sedengkeun dewek kakarek ayeuna panggih jeung ilaing ge jaka sinangling. Anu matak coba jelaskeun ka dewek euy. Jaka sinangling jadi boga pamikiran moal boa Ki Sugarba jeung Sugarba anu keur diteangan teh sarua ngaranna tapi beda jalmana. Tapi jaka sinangling
masih kena penasaran harita mending kena diyakinkan heula ku cara nelengteng ngeunaan saha sabenerna Ki Sugarba. Punten sampai panjang lebar. Leuwih ti heula rek tumanya heula ari Ki Sugarba apa henteu ka Mbah Badakarang. Mbah Badakarang, mohon Mbah Badakarang. Dewek kakarek ayeuna ngadengi ngaranna oge Jaka Sinangling. Dewek teu apal saha Mbah Badakarang. Terus maksud ilaing kumaha kitu? Tah eta Mbah Badakarang teh guru simkuring. Anu nibankeun pancen pikeun neangan anu ngaran Sugarba jagung ora. Tapi ayeuna tepung teh jeung Ki Sugarba geuningan. Ilaing geus salah alamat Jaka Sinangling. Sarua ngaranna beda jalmana. Anu jelas dewek eueuh hubunganana jeung guru ilaing. Malah can kunci panggih sakali-kali acan. Jeung anu ngaran saha? Mbah Badakarang, mohon. Apaan sih di kabandungan ku ilaing ge? Dewek mah jago kolot sedengkeun Sugarba anu keur ditiangan mah jago ngora. Bener teu? Memang bener kitu Ki. Ari kieu mah simkuring rek pamitan we Ki. Pikeun neruskeun lampah neangan lalata Sugarba Ki. Keheula. Ilaing montong gampang ilit kitu wae Jaka Sinangling. Tindakan nu geus dilakukeun ku anak buah dewek terus terang ke dewek mah malik sesuka euy. Dewek geus jelas dirugikeun ku ilaing anu geus ngabela jeung ngabebaskeun Nyi Ikah. Jadi katang tuan ti dewek mah ilaing bisa ilit tapi kudu mere parurugi ka dewek Jaka Sinangling. Maksud Ki Sugarba teh parurugi kumaha kitu Ki? Tong pura-pura bego maneh. Dewek geus dirugikeun ku ayana tindakan ilaing Jaka Sinangling. Jadi ilaing kudu ngagantian karugian dewek. Ngagantian kumaha ari Aki? Ngagantianana rek ku harta bana, rek ku sapi atawa ku wanoja geulis, teu naon. Kari kumaha kasanggupan ilaing we da mah Jaka Sinangling. Keheula Ki. Simkuring ngalakukeun tindakan ngabela nulungan Nyi Ikah teh lantaran kangaranan tulung tilu nulungan mah geus jadi pancen jeung kewajiban urang sararea Ki. Oge ka Nyi Ikah teu apal-apal acan. Sakuduna mah Ki Sugarba ge aya kawijaksanaan. Masalah piutang ulah rek dibalitungkeun jeung kahormatan hiji wanoja sagarupa Ki. Damun Ki Sugarba upamana wae jadi kolotna Nyi Ikah, tangtu dina hate mah baronta. Da saha anu rek mikeun nu jadi anak, komo ieu wanoja dibalitungkeun jeung piutang sarta rek dibawa sacara paksa. Jadi ieu masalah kuring teu nyieun kasalahan Ki. Ki Sugarba nyiak beureum beungeutna. Kahudang amarahna ngadenge caritaan Jaka Sinangling anu geus ngabantah kana caritaan manehna. Ki Sugarba muralang ka Jaka Sinangling baltus nyarita. Si laing teu kudu make jeung ngabantah kana caritaan dewek sagarupa Jaka Sinangling. Mun bener si laing boga kawani ijen jajatin jeung dewek sia.
kurang ajar mangkeluk teh. Kadang tuan ti dewek mun ilaing eleh jajaten, mangka ilaing kudu jadi anak buah dewek. Kawa si Koncara jing si Wetawa. Mun dewek eleh, tanya dewek anu eleh jajaten. Si laing bisa ini tinggalkan ieu patempatan. Hasok keluar. Izin jajaten jeung dewek di luar jaga sinangling. Hiat! Jerat. Cilung! Ki Sugarba ngajelat keluar ti jero imah. Jaka sinangling hajorelat nuturikeun jirim Ki Sugarba. Buruan kawilang lega lahana. Harita dua jirim adu hareupan, Koncara jeung Gotawa milu kaluar hayang ngabalungan kajadian anu bakal lumangsung. Dua jirim adu hareupan Ki Sugarba ngabangun pasangan. Bari musirkeun panetepna kanu jilawan terus nyarita. Si laing geus lancang jeung kurang ajar sia. Tindakan dilakukeun ku si laing mangrupa panghinaan ke dewek. Dadah sia panalajang dewek. Jorelat cilung Ki Sugarba maju narajang. Sanajan lemor teu ngagunakeun pakarang tapi angin samberan panalajang neba kuat kana badan lawan. Jaka sinangling imbangan panalajang lawan. Waktu panalajang lawan datang harita sapasang leungeun Jaka sinangling ngabenung panalajang lawan. Bantolkan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Hiuk hiuk san, hiuk geduk gas, geduk san, gas. Jalik deug. Ki Sugarba jeung Jaka sinangling pada ngadalik deug mundur ka tukang. Ki Sugarba mundur ti lengkah. Dengkeun Jaka sinangling mudur salengka. Ki Sugarba kerung kaget ningali anu jilawan mangsa ngabendung panalajang ngan saukur mundur salengka. Sedengkeun manehna mundur ti lengka. Ki Sugarba anu geus mancuhkeun tangtunganna harita ngungkulan kakagetna. Langsung ngawangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Ki Sugarba nangtukeun sikapna pikeun ngaroncatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panalajangna. Ki Sugarba maju narajang bari ngagero. Tadah panalajang dewek rubuh si Jaka sinangling. Jorelat cilung Ki Sugarba maju di narajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panalajangna jadi lebih hebat. Jaka sinangling imbangan panalajang anu jeung lawan. Harita Jaka sinangling ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana. Jirimna jojorelatan mangsa nyingkahan panalajang anu jeung lawan. Sauhiuk jerat plos. Sauhiuk jerat plos. Sababaraha kali panalajang Ki Sugarba teu bisa kena kana sasaran. Sabab kecepatan gerak Jaka sinangling leuwih punyul tibatan nu jadi lawan. Dina hiji kasempatan anu hade, dina kecepatan anu teu bisa diimbangan lawan harita Jaka sinangling ngasupkeun panalajang balasan. Leungeun katuhunang hantem kana dada lawan. Sauhiuk jeblok dosa. Janah sia. Ki Sugarba ngageronahan ka nyeri bari ngabangkiung mundur ka tukang.
Tapi gancang Ki Sugarba ngajaga kasaimbangan badana. Bangkil jaligeg raneg Ki Sugarba ngeureunkeun sukuna saterusna mancukeun tangtunganana bari ngatur hapanapasna. Ki Sugarba ngareret kakoncara jeung Gotawa anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian. Saterusna Ki Sugarba mere parentah kakoncara si Bangosetan. Koncara hasok cokot bawa senjata andan dewek gobang si Jaga Garang euy. Gajang bawa alungkeun ka dewek euy. Koncara geus coba dicarita. Gancang harita asup ka jero imah teu lila geus kaluar deui bari mawa senjata andalan Ki Sugarba nyaeta gobang dipasat ku Koncara. Mangrupa gobang anu leuwih panjang jeung gede mun dibandingkeun jeung gobang biasa. Gobang dialungkeun ka lebah Ki Sugarba. Tapi snakeran harita Ki Sugarba newak gagang gobang ku deungeun katuhuna. Ki Sugarba neuteup ka Jaka Sinangling batus nyarita di Bandung jeung seurih. Perhatikeun Gusti lain Jaka Sinangling. Ieu gobang si Jaga Garang lain gobang samarangan deui sia. Gobang warisan ti guru dewek. Geus loba lawan anu jadi korban mangsa tarung ngalawanan dewek. Disabat ku gobang si Jaga Garang. Teu mangapmul ya. Dumadak si lain montong kaget sia. Sabab ieu gobang dewek memang ampuh. Satya pakarang anu bantrok bakal langsung potong. Hasok gunakeun pakarang si lain Jaka Sinangling. Kuring mah teu mawa pakarang Ki Sugarba. Sakumaha ampuhna pakarang bakal gumantung kana nu ngagunakeunana. Eta gobang moal bisa gerak sorangan, tapi digerakkeun ku leungeun sorangan, ku leungeun urang. Anu mata kuring mah leuwih percaya kana sapasang leungeun, anu mampu ngagerakkeun sagala atawa pakarang naon wae oge. Sabab parabot diri mah lain jinan manusia. Si lain montong loba alasan Jaka Sinangling, montong kaduhung sia. Mun si lain sakedeung dibaka tatuparna kabeunangan ku sabetan kubang si Jaga Garang. Ku dewek baka dibuktikeun kaampuhan ieu pedang. Tanah sia. Jorela culung Ki Sugarba maju narajang. Angin sameran panarajangna tambah kuat nebak kana badan lawan. Jaka Sinangling anu ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang dibarengan ku ngagunakeun satengah bagian ilmu pangenteng badana, harita satiap panarajang lawan taya anu bisa keuna kana anggota badana. Sabab kacepatan gerak Jaka Sinangling anu leuwih unggul. Runtuyan panarajang Ki Sugarba ngan saukur kena ka tempat kosong, sabab anu dilawan geus ngajolat pindah tempat. Ki Sugarba ngeureunkeun heula panarajangna, merhatikeun ka Jaka Sinangling anu mancuh dina tangtunganana di tempat anu kosong. Anu baleg silah tarungna sa Jaka Sinangling, lain babalicetan kawas bebenyit sia. Mun bener si lain boga kemampuan ilmu silat anu hebat, montong saukur terus-terusan nyingkahan panarajang lawan deui sia. Tarungna nahaon ngan saukur ngandalkeun ilmu pangenteng badan sia teh. Jaka Sinangling malas tetepan nuju lawan bari seri leutik terus nyarita. Ya kangaranan tarung mah
sabodo sapi pinter atuh Ki. Urang pada boga cara masing-masing dina mangsa ijen jajaten mah. Lain ge ijen jajaten kudu babadamian heula mah. Sok aya wae agi Sugarba kawasain kolot wae kurang ajar sia. Si lain memang kudu ngarasakeun kampuan Gobang si jagal garang deui sia. Manawi sok mangga. Rasakeun sajaka Sinangling. Surela cilung Ki Sugarba maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Ki Sugarba ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Karap hayang bisa ngungkulan kecepatan gerak nu jeung lawan, sangkan sabetan Gobangna bisa kena kana sasaran. Tapi ilmu pangenteng badan Jaka Sinangling memang lebih unggul. Tematak aneh mun rangsekan panarajangna taya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Kirim Jaka Sinangling cujelatan di antara sabetan jeung tusukan senjata anu dilawan. Kacepatan gerak panarajang Ki Sugarba tetap teu mampu ngimbangan kacepatan gerak nu jadi lawan. Eta kayan ngajadikeun Ki Sugarba jadi kakuras tanagana. Ngajadikeun kecepatan gerakna jadi ngenoran. Kitu deui kakuatan panarajangna jadi ngurangan. Eta kayaan bisa kabaca ku Jaka Sinangling mangrupa kesempatan anu hade pikeun ngalakukeun panarajang balesan kanu dilawan. Kajadian saterusna waktu Jaka Sinangling ngalakukeun panarajang balesan, Ki Sugarba geus teu bisa nyingkahan panarajang nu dilawan, sapasang leungeun Jaka Sinangling pilih gentri ngahantam kana lawan. Saterusna Gobang si Jabang garang harita jadi pinah kana cekelan dengan katuhuna Jaka Sinangling. Jelas yuk jeblok gas, yuk gas. Gobang direbut, disusul ku tajongan kana kekampung lawan. Yuk gas. Edan jatuh. Ki Sugarba ngagero kaget bae nahan ka nyeri saterusna ngabangkiung mundur sababaraha lengkah. Ki Sugarba meh-mehan rubuh ngababangkang. Tapi gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung, daligdeug, raneg. Ki Sugarba masih kena bisa mancukeun di tangtunganana. Tapi barang ningali Jaka Sinangling leungeun katuhunanya kelan Gobang si jagal garang. Ngadadak harita sikap jeung caitan Ki Sugarba jiroba. Make jeung ngarangkuhkeun awakna bari jeung nyembah sagarupa. Terus nyarita bari sebengir nahan ka nyeri. Waduh, hampura guru. Ijen jajaten dicukupkeun tepikeun ka dieu we. Kula kudu narima kana ieu kanyataan Jaka Sinangling. Andika memang sakuduna dianggap guru ku diri kula, Jaka Sinangling kerung. Teu ngarti ningali parobahan sikep jeung caitaan Ki Sugarba, malah make jeung nganggap guru sagala rupa. Jaka Sinangling netep ka Ki Sugarba bitus nyarita. Nah aku naon make jeung nganggap guru sagarupa ka kuring Ki Sugarba? Kula geus meunang amanat tinu jadi guru. Waktu ngawariskeun eta Gobang si jagal garang, di mana aya lawan anu bisa ngarebut eta Gobang, kudu dianggap guru ku diri kula. Eta amanat anu jadi guru teh tetela ayeuna jadi kanyataan Jaka Sinangling. Hampura guru, hampura. Jakalunya eta seperti gitu Ki Sugarba. Nu dilakukeun ku diri kuring sakadar ngabela diri eta mah. Manya kuring lek cicing wae. Malah kuring ge kudu dihampura ye ku Ki Sugarba.
sabab geus nibankeun Panarajang kanu jadi lawan. Anu akibatna Ki Sugarba jadi kudu nyalangan ka nyeri. Nah teu teu nanaon guru, teu nanaon. Memang kula anu salah guru. Sabenerna mah kula nyaho kanu ngaran Sugarba Jagongora anu keur diteangan ku hidup le. Eda nu ngaran Sugarba datang lila bubuara di tempat anyar anu disebut Kampung Gajah. Warga pangeseta kampung masih keneh carencang. Sabab eta warga memang rombongan bawana Sugarba. Cek beja mah pangna disebut Kampung Gajah teh. Baheulana kungsi manggihan gajah anu paeh di eta patempatan. Kitu tah guru. Jaka Sinangling jadi hegar paromana. Kitu nanti sabab boga keyakinan caritaan Ki Sugarba bisa dipercaya. Jaka Sinangling terus nyalita. Kuring percaya karena caritaan ti Ki Sugarba. Bata sapira aku rek ngabohongan ka kuringnya. Adu mata ke semua micen di waktu. Kuring rek nuliskeun lampah ka Kampung Gajah we Ki. Heula atuh guru, heula. Masih kene haya anu kudu ditepikeun ku diri kula. Samemeh tepi ka Kampung Gajah. Kudu ngaliwat heula guru ka Kampung Kanuragan. Nu di kawasa ku Mbah Wirodadi jago kolot di Catar Wetan. Eta Kampung Kanuragan teh minangka tatangga lemur Kampung Gajah guru. Cek beja mah Sugarba ge teu bisa langsung ka Kampung Gajah. Tapi ijen jajaten heula jeung Mbah Wirodadi. Dina eta ijen jajaten Sugarba anu unggul. Anu matak bisa terus ngababakan tumatap di Kampung Gajah. Jadi kula nyaritakeun anu sabenerna ieu teh guru. Ya, kuring nganuhunkeun kana katerangan ti Ki Sugarba Ki. Jadi dina mangsa nuliskeun lampah jadi aya kapastian ka mana anu dituju. Ieu kajadian ya mudah-mudahan aya hikmahna nya Ki nya. Sangkan di antara urang aya hubungan anu leuwih deukeut. Ieu gobangna kita. Jaka Sinangling ngasongkeun gobang si Jagal Garang ka Ki Sugarba. Anu saterusna harita kalahkah nyarita di ka Jaka Sinangling. Kula ngahadiahkeun eta gobang keur guru we. Ridho pikeun kula mah guru. Eta gobang dibikeun dihadiahkeun ka guru. Hampura Ki kuring lain nampik pangasihnya. Sakali deui kuring lain nampik pangasih Ki Sugarba. Ngan kuring memang teu butuh ku ieu gobang Ki. Leuwih hade rawatan we sate ulah rek disalahgunakeun nya Ki nya. Ieu cukudu mere hadiah sagarupa Ki. Kubisana urang tepung sarta meunang katerangan anu pasti ngeunaan padumukanna Sugarba anu keur diteangan. Ieu geus mangrupa kabagjaan keur diri kuring magi Ki Sugarba akhirna mah narima gobang si Jagal Garang nu diasongkeun ku Jaka Sinangling bari terus nyarita. Hade atuh hari kitu mah guru. Mangka hade dina mangsana lumampah kudu tetep waspada. Mudah-mudahan we guru sing dilancarkeun sagarupana. Geus karuhan kitu mah harita Jaka Sinangling terus pamitan pikeun nuruskeun lampahna rek ka Kampung Gajah sakumaha anu dicaritakeun ku Ki Sugarba.
Pikeun jaka sinangling mah hayang gera beres dina ngalaksanakeun pancenti anu jadi guruna. Sangkan bisa gancang mulang ka kampung kahuripan, bisa riumung pulung jeung kulawargana. Caturkeun harita di tempat sejen baraya ieu. Nang Bule jeung Ayu Manganti aya di tepas ngariung. Dariuk dihandap Saraswati anu kecumarita. Kenita mana manggali teh Ayu? Biasa nama teu waleh miluan mun Ayu anu ngaliung ngobrol teh. Manggali teh nuju nepangan heula ka salah saurang warga ieu lembur. Anu saurna mah masih kene aya tali kawargian ka anjeunna teh. Nya cenah naon atuh ari kitu mah. Lain kuna naon ibu mah jadi boga pamikiran hayang jalan-jalan, hayang ningali kaayaan ieu pilemburan. Kumaha mun hidup maturan ambu jalan-jalan atuh nah. Nya da biheung iraha deui atuh ambu bisa padeukeut jeung hidup. Nang Bule neuteup ka Saraswati bertus ngawalon. Oh. Janten ambu teh palai jelong-jelong. Dirincangan ku abdi gitu. Mohon mangga mung abdi ge apaan sanes urang dieu ambu diserangan ku ibu panginten ambunya indung hidup masih gak sinapopolah di dapur nang kenyampakeun urang mun geus balik jalan-jalan nya kumaha mun kitu Ayu. Maksud ibu teh Ayu mah popolah di dapur. Keur nyampakeun ibu jeung anu jadi incu dina waktuna mulang deui ka dieu. Ayu Manganti da puguh anu nyaita teh Saraswati tang tuwe teu bisa nolak. Harita Ayu Manganti terus ngawalon. Mohon mangga ngiringan we abdi mah ibu. Tali ge tos ditinggalian ku abdi ka dapur. Bahan bade nu diolah gitu mangsa teh tos nyampak sagelupin oge bu lantaran urang mah lain warga ieu lembur can apal kayan di kampung anu matak hidup kudu mineng cacangnya nyanangnya ngangkat dewe ulah terus ngamplang. Ari abdi mah kantun kumaha ambu we da ari anu ngarencangan mah kedah ngilingan kanu non teh kanu kagungan kapalai sanes. Laras ambu. Nya bener kitu nah. Keur ambu mah bagja nu lain di kieu na boga incu. Keur kasep teh bager jeung arti deui. Kana kahayang anu jadi ninina. Nya kitu we nya. Ayeuna ibu jeung anu jadi inculek jalan-jalan heula Ayu nang. Geus kitu mah Saraswati jeung Nang Bule terus kaluar ti jero imah. Sedengkeun Ayu Manganti terus muru ka dapur rek ngadon popola. Sedengkeun Saraswati jeung Nang Bule anu ke jalan-jalan ningali bangunan anu can anggeus jeung kaayaan di eta pilmuran. Harita sanggeusna ningalian kaayaan eta pilmuran, Saraswati ngeureunkeun lengkahna betus nyarita. Keke heula nang. Ambu mah jadi hayang ningali pamandangan anu endah ieu teh. Kon we rada jauh ieu lembur oge. Sikan tanyakeun ku hidap ka si bapa itu tuh. Di lebah mana kitu aya tempat anu pamandanganna endah teh gitu nang. Mohon mangga ambu ku abdi bade dicaroskeun. Nang Bule harita terus nyampeurkeun ka lalaki kolot anu kabeneran keur ngajangteng nangtung di buruan imahna. Sanggeusna deukeut Nang Bule terus nyarita. Punten Abah, abdi bade tumaros bah manawi uninga kitunya banyak. Di mana tempat anu endah pamandanganana. Oge anu teu patos teu dieu gitu bah. Si Abah nalek-nalek heula ka Nang Bule bae terus nyarita.
Keheula ieu teh nang bule anu ngarubuhkeun ki Warangkas nya. Alah nya Anis Ujang bener-bener hebat Ujang. Bisa ngungkulan ajen pangartina ki Warangkas. Jadi Ujang teh rek jalan-jalan. Hayang ningali pamandangan wendah. Mohon kitu bah. Manawi Abah Uninga kitu bah. Tempat anu endah pamandanganana mah katelahna teh Curug Lamping. Curug Lamping saneh Curug Cinulang bah. Lain. Eta mah di Cicalengka deket ka Mang Ajid. Lain ieu mah. Oh, Curug Lampingnya. Curug Lamping jang. Di hanapeun curug teh walungan gede anu neulah walungan Cilamping. Ngan jarakna memang rada jauh oge Cilemur majang. Harita si Abah terus ngabejaan ngeunaan lebah-lebahna Curug Lamping teh. Geus cukup menang keterangan ti si Abah. Harita nang boleh nyamperkeun di ka Saraswati, saterusna ngajelaskeun ngeunaan tempat nu disebut Curug Lamping teh. Geus kitu mah harita